Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qarrabi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qala aidan as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Wa qala aidan man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabihatur kasepuhan DKM Nurul Ihsan anu sami musim kuring hormat oge kalian mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tehilap ka bapa miwah ibu mengatur waktos perantos masihan waktos kasih kuring sami musim kuring kahormat oge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pemuda, para remaja, para barangkali mudah-mudahan dikasihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala sehingga berbiasa melari ilmu yang dilancarkan segala rupiah. Amin ya rabbal alamin. Langkung dipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji sinar syukur kadat Allah anu Maha Ghafur. Kelayan iradah mantena urang sadayana biasa kempang nari patepung laung biasa patepang wajah di haflah dina raraga nyumponan salah sawios kewajiban urang nyaeta milari ilmu dina acara kuliah subuh anu diselenggarakeun ku reng-rengan panitia Irmani Ikatan Remaja Masjid Nurul Ihsan Sukalaksana. Anu mudah-mudahan ku barokahna ieu acara urang lan aya di ieu tempat masing dilebetkeun kana golongan anu jalmi saleh tur salehah. Amin. Masing dilebetkeun kana golongan jalmi-jalmi anu bakal dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat miwah keselamatan dia tetap dilimpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in oge mudah-mudahan mugi ka urang selaku umatna. Sugi wagi kaum muslimin rahimakumullah. Dina dengan ieu simkuring ka papancenan tugas pikeun ngadugikeun sepatah dua patah kata anu berkaitan sareng sesuai tema nyaeta
meraih berkah Ramadan dengan istighfar dan sholat malam. Jadi tombol dulu. Panjang dari hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sadaacan urang meraih keberkahan ucara maoskeun istighfar sareng sholat malam. Urang tinggalin heula naon asbabun nuzulna make urang kudu istighfar. Syukur alhamdulillah urang sadayana masih kalebet bahkan jantennya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon margina margi benten Bapak Ibu, urang mah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasihan keistimewaan ku Allah dibanding umat-umat sadeacanna. Naon salah sawios kaistimewaanna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana ngalakukeun hiji dosa, hiji kasalahan ku Allah moal waka ditulis, moal waka disiksa di dunia. Tapi diberi kesempatan heula pikeun naon, pikeun tobat ka Pangeran, minta hampura ka Allah. Ta eta salah sawios kaistimewaanna umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan viral umat Kanjeng Nabi Muhammad mah kasebut khairu ummah, panghade-hadena umat dibandingkan umat-umat Kanjeng Nabi sadeacana. Umat-umat Kanjeng Nabi sadeacana mah upami ngalakukeun hiji kasalahan atanapi dosa langsung kontan dibayar di dunia keneh Bapak Ibu. Mana cenah buktina kapungkur kantos nalika kaum Nabi Musa alaihi salam nyembahna lain nyembah Allah tapi malah nyembah anak sapi. Anak sapi disembah. Nu gede wae ge moh-mohan ya. Komodi anakna disembah. Tah kaum Nabi Musa padahal Nabi Musa teu marentah nyembah anak sapi. Nu disembah mah kuduna Allah Subhanahu wa taala. Tapi eta kaum malah nyembah anak sapi. Diabadikeun dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 54. Ceuk Allah patubu ila bariikum. Pek taubat maraneh kabeh. Kumaha cara tobatna? Patubu angkusakum. Pek bunuh maraneh kabeh. Bunuh diri maraneh kabeh. Jadi hayang diterima tobatna eta kaum anu nyembah anak sapi kudu bunuh diri Bapak Ibu. Langsung di dunia kan. Di akhiratna kumaha? Disiksa deui. Jadi double. Ta urang mah umat Kanjeng Nabi henteu. Naon deui buktina? Dina ayat anu lain masih surat Al-Baqarah ayat umat kaum Nabi Musa alaihissalam dina hiji waktos kan bentennya umat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam mah dinten ibadah teh sanes dinten Jumat aya urang kan sayyidul ayyam teh poe Jumaahnya. Tah umat Kanjeng Nabi Musa mah dinten Sabtu. Pernah dina hiji dinten ti dinten Jumaah keneh eta kaum Nabi Musa kalakah marasang jari atanapi naon bentuk wae eta alat keur ngalalau diparasang di wahangan tujuanna pikeun ngalalau sehingga keun dugi ka wengi Sabtuna eta diparasang jari. Aku nu boga jeujeur beunang disiapkeun jejeurna keur museup di wahangan. Pas poe Sabtu teh mangrupikeun waktosna ibadah kaum Nabi Musa teu da geus dipasang jari teh apa? Pasti merenang aya lauk anu arasuk nu akhirna eta kaum Nabi Musa alaihissalam lain ngalaksanakeun ibadah ka Allah tapi kalah neangan jari anu aya laukan di wahangan. Ngabring ka wahangan kabeh lain ngalaksanakeun ibadah.
Kumaha hukuman ti Allah? Faqulna lahum, Allah berfirman ka eta umat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kerak anu hina. Naudzubillah. Maka Quran di bagelannya sok nyingsieunan budak poe Jumat, tolak-tolakan maneh. Si jiga monyet sakitu nya. Eta dalilna waktu ibadah mah tong dipake ka mana. Bahkan makruh hukumna keur lalaki anu balik ini tan poe Jumaah. Kecuali pakasaban bernyana anu dagang, anu supir, teu naon eta teh kebiasaanna. Makruh hukumna. Langsung tak dijadikan kerak dina harta selain hartina eta dibutuh beungeutna jadi kerak, tingkah paripola segala rupina disaruakeun jeung kerak. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dina hiji riwayat sanes aya kaum Ad kapungkur ketika ngalaksanakeun dosa durhaka ka Allah Subhanahu wa taala, langsung di dunia dihukum. Kunaon? Kumangrupi dikirim awan anu disertai ku hujan lebat, tapi hujan eta lain nyababkeun kesuburan, tetapi mata perih karena awan. Kaum Ad waktu sarita tah eta bentuk siksaan anu ku Allah diganjar ka umat anu murtad pada umat-umat salian di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numawi sakitu urang mah alhamdulillah patut disyukuri, urang mah kalebetkeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ayeuna urang ngalakukeun hiji kalepatan atau nabi dosa ku Allah moal langsung ditulis hiji kasalahan, tapi ditunggu nepi ka eta jalmi teh tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalau tadi kesalahan naon da sifat jelema. Sifat jelema mah mahalul khata wa nisyan, tempatna salah jeung dosa. Bahkan dina hadis diuningakeun kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam juga salah, tapi wa khairul khata'ina panghade-hadena jelema anu salah eta at-tawwabuna, eta jalma-jalma anu sok taraboga gitu. Menawi sifat jalmi mah diciptakeunana teh lemah, paribasa lemah syahwat gitu nya. Namun sababna eta memang sifat jalmi mah terlepas tina kesalahan sareng dosa, tetapi dipasihan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk anu sanes. Naon? Gaduh akal jalmi. Ketika ayeuna jalmi dipasihan akal, ketika aya parentah ti Allah asup kana akal urang, ar-ra'yu anu dibarengan ku wahyuna Allah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Parentah naon eta? Parentah puasa. Ceuk saha? Ceuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Parentah ngan saukur parentah keur ngalaksanakeun atawa henteu mah kumaha ditarimana ku akal dibarengan rohyu dibarengan wahyu ngalaksanakeun we urang. Aqimi sholat, adekeun sholat, asup kana akal urang dibarengan jeung wahyu anu tadi laksanakeun ku urang. Jadi boga akal. Jadi jalmi mah nu kahiji boga akal, nu kadua boga nafsu. Naon ari nafsu? Nafsu teh pangajak kana perkara anu lumpatna hayang ngeunahan. Naon cenah nafsu teh?
pangajak karena perkara anu lumpatna teh karena ngeunahan, tapi kangeunahan eta jauh tina aturan hukum jeung syarat. Aya hawa nafsu, aya syahwat. Naon ari syahwat? Syahwat mah perkara nu diteanganna teh ngeunah sarua, tapi dina eta kangeunahan aya panyacan. Contoh, naon sababna urang lamun nalika buka jeung sahur sok hayang ngeunah-ngeunah. Ya, rek buka ieu mah belaan ngabuburit, wah sagala dibeli. Takjilna, deungeunana sagala dipasak. Tujuanna naon? Supaya hayang ngeunah. Brek ke buka teu kadahar teh. Leuwihkeun eta teh nafsu. Ayeuna urang ngalaksanakeun salat kadang mah karaos musim kuring gitu. Jadi ayeuna ngalaksanakeun salat eueuh mah batur bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin qolim. Dina rakaat kadua torojol aya batur dehem. Apal dehem teh guru urang, wah lancar lae. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadi mah balak. Tapi pas rakaat kedua kada aya guru urang di tukang lalaunan. Leuwihkeun eta nafsu eta. Gitu. Maka dina jalmi mah aya akal jeung nafsu. Tah ku hal eta nya urang mah sifatna salah jeung dosa. Bahkan Kangjeng Nabi alaihissalam, Kangjeng Nabi Adam alaihissalam kapungkur. Namun kalau katanya Kangjeng Nabi Adam nuang buah haldi dihukum ku Allah, langsung digubrakkeun ti surga Allah ka alam dunia. Tah ceuk sakaolna puasa 30 dinten teh tidinya. Jadi dosana nuang buah haldi Nabi Adam alaihissalam 30 dinten leungitna dosa eta nuang buah haldi teh. Mata puasa 30 poe aya nu ngajecekeun 30 poe hisab ningali tina hisab tidinya. Tapi Kangjeng Nabi alaihissalam kembali deui kana fitrah sebagai manusiana. Anjeunna sadar langsung tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Viral oge di doana naon? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kanjeng Nabi alaihissalam pertama manusia yang diciptakan ku Allah pernah ngalaksanakeun kasalahan. Komo deui urang. Bahkan kapungkur sateacan diciptakan orang antara akal sareng nafsu pernah dicalikeun ku Allah, disidang ku Allah, ditaros duanana. Akal nu kahiji cek Allah saha anjeun saha kaula cek Allah. Kumaha cek akal? Abdi makhluk Gusti cek akal. Gusti pangeran abdi cek akal. Keur negeskeun ditanya deui 2 kali. Saha anjeun, saha kaula cek Allah. Akal ngingatkeun deui. Abdi makhluk Gusti, Gusti pangeran abdi. Ci maneh ayeuna nafsu. Saha anjeun, saha kaula. Nafsu mah beda jawabanna. Abdi-abdi, gusti-gusti. Sombong. Tamak. Abdi-abdi, gusti-gusti. Tanya deui, saha anjeun saha kaula? Abdi-abdi, gusti-gusti. Dugi ka 3 kali eta. Si nafsu mah ditanya gitu. Abdi-abdi, gusti-gusti. Akhirna Gusti Allah Subhanahu wa taala murka dikeum di neraka sabaraha lami 1000 tahun Bapak Ibu.
1000 tahun dikeum dina neraka, dihanyakeun ku Allah dijayeun, ditanya deui pertanyaan anu sami model tadi. Saha anjeun, saha kaula? Ari sugan terek eling dikeum dina neraka 1000 tahun. Jawaban teh anger we, abdi anjeun degong ya. Teu eleh-eleh Allah geus ya. Penjara teu dibere konsumsi dahar jeung minum. Kareta sadar di penjara ditanya deui ku Allah, saha anjeun, saha kaula? Abdi makhluk Gusti pangeran abdi. Karek sadar ku puasa teu dibere dahar gitu, teu dibere minuman, au tah metak ayeuna urang saum dina sasi Ramadan keur meupeuhan eta, keur meupeuhan nafsu. Tong bolot teuing ayeuna urang saum dina sasi Ramadan, man faraha biduhuli Ramadana, karek bungah mayunan Ramadan, ghufira lahu, dihampura ku Allah. Karek bungah. Komo ayeuna lamun urang ngalaksanakeun saum Ramadan, man shoma Ramadana, sisa jalma anu saum salian di hari-hari misalnya khusus ya, sisa jalma anu khusus puasa di bulan Ramadan, imanan kalayan keyakinan, penuh keyakinan takorup ka Allah, wahtisaban sareng ngumpul mihar pihak pahala ti Allah. Lain pedah aya nasieun ku batur, lain pedah aya batur nu puasa, lain pedah katingali ku batur, tapi ngumpul mihar pahala ti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah bakal ngahampura dosa-dosa eta jalma ti mimiti dipigawe nepi ka ayeuna. Allahu Akbar. Numawi bulan Ramadan disebut bulan magfirah, bulan ampunan. Tapi itu sakedik ayeuna jami ngan saukur ngalaksanakeun ibadah siang saum hungkul, sok notolerkeun ibadah anu wengi. Kadang gitu kan. Padahal lamun urang gintal leutik hadisna Kangjeng Nabi Muhammad SAW hampir sami eta redaksina. Ari beurang nama man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Peutingna nama man qoma Ramadana. Shoma jeung qoma beda eta, kaditu nama sami imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sisa jalma anu ngadegkeun dirinya qoma dinya teh salat. Qoma yuqimu iqamatan kan gitu. Cek ngaji imamnya diajar imam. Koma akimi sholat dengan perintahna gitu. Yukimuna sholat iqamatan, maka samemeh urang lakukan sholat supaya iqamah. Iqamah teh naon? Petunjuk supaya urang sholat teh khusyuk. Dirikeun sholat pentingna naon? Tarawih, witir, tahajud. Laksanakan supaya naon tujuanna? Tadi ghufira lahu, supaya Allah ngahampura. Aku magi sakitu hayu urang tingkatkeun ibadah urang dina sasi Ramadan ieu. Pertanyaanna kumaha carana salian di tadi urang bingat mayunan Ramadan sateusna mah atos dihampura ku Allah dosa urang. Ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah saum dihampura ku Allah. Asal singular reswenya ibadah saumna. Wengina urang ngalaksanakeun ibadah natepan tarawih, witir, ngaos Quran, bahkan tahajud kadituna sahur. Ku Allah dihampura urang. Tapi anu langkung utami hayu urang raih bulan Ramadan ieu kunaon keberkahanana? Kumaoskeun istighfar. Karek aya kana tema ieu. Jadi kudu apal heula naon sabarna urang make kudu istighfar. Oh geuning heueuh jelema mah tempat salah jeung dosa, wajib istighfar. Naon sabarna? Kaistimewaan kangge umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ngadeklarasikeun pan Allah mah
Ya, Allah mengadeklarasikan dina Al-Qur'an Al-Ghafur, Maha Pengampun. Bahkan lamun ditalunting mah eta aya 81 kali disebut dina Al-Qur'an kata Ghafur, Ghafar, Ghafir disebutkan 81 kali tadi dina Al-Qur'an. Bahkan parentah pikeun urang supaya minta hampura ka Allah seueur gitu dina Al-Qur'an. Tapi dinya urang wajib kudu macakeun istighfar. Dina sapali ayat surat Al-Imran ayat 17 Allah berfirman as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Keutamaan tina urang nyeukeun maos istighfar bahkan Allah sandingkeun sareng jalmi-jalmi naon anu kahiji as-sabirin sabar. Jadi lamun ayeuna urang seueurkeun nyeueurkeun maca istighfar insyaallah bakal ditambih-tambih kasabaran dina man urang. Boh dina ngalaksanakeun ibadah, boh dina ngalaksanakeun sosialna. Anu kadua naon as-sadiqin boga sifat jujur ditambah kajujuranana. Wal qanitin tambah khusyuk. Wal munfiqin loba harta sehingga bisa ngainfakkeun kanu ngabutuhkeun. Nu kumaha cenah eta teh? Wastaghfirina bil ashar eta jalmi-jalmi anu sok istighfar dina waktos sahur. Sok ayeuna urang tos sahur sok istighfar. Kurona dahar ulah sarele. Padahal eta firman Allah sanes ti Kangjeng Nabi deui firman Allah seueurkeun maos istighfar dina waktu sahur matak raih hayu keberkahan Ramadan ieu ku maoskeun istighfar kedah boga waktu kabeh kosong sahur meureun sanjana ge ya teu kudu seueur-seueur lah 100 kali we waduh seueur sakedeung di mana cenah make kudu 100 kali Bu Pak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta manusia anu dimaksum ku Allah terus teh dimaksum bakal asup ka surga teu pernah boga dosa Kangjeng Nabi mah tapi saur Kangjeng Nabi wallahi demi Allah kaula sok macakeun istighfar sadinten sawengi teu kurang ti 100 kali. Nabi eta dimaksum ku Allah teu pernah boga dosa 100 kali istighfar. Ari urang nu lomokot ku dosa panon astagfirullah loba dosa ceuli ieu tah aduh ieu biwir lamun geus ngomongkeun batur teh da atuh sajam teh teu karasa bacekot kayu ka dieu pernah da dihitung ku simkuring mah Bapak Ibu dosana urang ngomongkeun batur tong lila teuing lah sapoe sapeuting 5 menit we padahal kan leuwih geuning imah 5 menit sampai sapeuting ngobrolkeun batur dihitung ku simkuring usia simkuring misalkan duwi ka 60 maot balik 15 tahun berarti 45 tahun kan 5 menit kali satahun nanti 360 poe dikonver karena jam 24 jam per hari terus dikali sa dinten di akhiratnya 500 tahun seberapa tahun 18.000 tahun dinarakan sapoe eta teh kali moal poe urang leuwih ti sakitu naudzubillah min dzalik gitu maka sok seueurkeun maca istighfar aya di keutamaan maoskeun maca istighfar teh naon saur Kangjeng Nabi man lazimal istighfar sisa jalma anu nyeueurkeun istighfar ja'alallahu lahu Allah bakal masihan ka eta jalma min kulli dzikin makhraja naon solusi tina satiap perkara urang pan sok kadang mah
Gusti nasi teh kieu-kieu teh yo ayeuna geus poe kesabaran teh can kabeli baju can boga anterkeuneun ka mitoha beuh ieu batur simkuring loba ngemikiran ka itu gitu ya. Allah bakal beres solusi ya Pak. Keur di pikiran nu penting mah pas isukan lebaran aya berekeun ka mitoha tong di pikiran ti ayeuna lah obatkeun istighfar gitu. Emut hiji kisah simkuring Hasan Al-Basri kaungkur ulama agung didarongkapan ke masyarakat umat. Naon hayang mereskan solusi torojol jamaah naon ngeluh ya Syekh Hasan Basri kumaha aya sawah kuring aduh barulah kamakan kamari mageuningan tandur teh sabaraha kali gagal panen jeung sajabana kumaha cek Hasan Al-Basri istighfar segitu balik torojol deui ya Syekh naon deui maneh kuring teh nganggur teh kieu we asa ibu geuning jadi jelema miskin mah istighfar torojol deui ya Syekh naon deui maneh kuring teh geus kawin ya teh sabaraha puluh tahun teu boga budak istighfar sahinggakeun Ar-Rabi bin Sabih naros eta ya Syekh Hasan Basri naon cenah eta satiap ayeuna aya jalmi anu nyuhunkeun solusi ka anjeun make kudu istighfar. Ternyata Hasan Al-Basri itu menjawabna eta lain balaran simkuring. Ketika ayeuna misalna urang gaduh karupak jeung sajabina eta tadi teh man lazimal istighfar isaukan Nabi cek Hasan Basri lain jeung simkuring jalallahu lahu min kulli dikin mahraja naon deui wa min kulli hamin farja Allah bakal ngasihkan kalapangan tina satiap kesempitan wa razaqahu min haitsu la yahtasib sareng Allah bakal ngasihkan rezeki ka eta jalma ti arah anu teu disangka-sangka. Entak tong bingung ti ayeuna di pikiran can kabeli anu tong bingung bakal dibere rezeki ti arah teu disangka-sangka gitu. Loba lah karaosok ku ibu ibu bapak bahkan manu teu diikhtiaran anu diikhtiaran mah urang kan terlaksana tapi anu teu diikhtiaran dodol aya sok hayu urang saeukeun maca istighfar naon sababna sabab kumaoskeun maca istighfar kautamaana kusim kuring urangnya nu kahiji tadi naon gufiro lahu kahiji mimiti mah dihampura dosa Allah anu kadua bakal diberi solusi tina sagala karupa kasedih anu katilu bakal dilapangkeun tina satiap kasempitan anu salajengna anu kaobatnya eta bakal diberi rezeki ku Allah ti arah anu teu disangka-sangka. Balik deui kana tema raih Ramadan berkah Ramadan eta kunaon kumaoskeun istighfar sareng salat malam. Tadi istighfar teh dilaksanakeun dina waktos naon? Waktos sahur nahan sabab waktos eta teh mangrupikeun waktuna diijabah doa. Lamun rundayana kieu nya urang teh memeh maca istighfar teh naon salat malam heula tahajud. Beres sahur, tos sahur, tahajud, tos tahajud dugi kana tepan subuh ngantos kana tepan subuh istighfar di dinya. Mana cenah dalilna tadi wa minal laili fatahajjat bihi dina sebagian malam atau di sepertiga malam tahajud dirinya 2 rakaat kumaha surah Allah asa aya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudan ayeuna trik ya trik sukses di dunia ini nepi kapan aku seukuring
kapungkur si kantos simkuring gawang ngatepan tahajud gitu nya. Alhamdulillah emang karaos gitu. Jadi saur Allah asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ku Allah dibimbing tak karir. Allah langsung lain lewat di jelema, langsung ku Allah dibimbing. Tak eta keutamaan salat tahajud, dibimbing karir di jalmi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Lain buku dibimbing karir, carana dibimbing. Wa akhrizni mukhraja sidqin. Naudi ketika menemukan masalah dibimbing. Aya masalah dibimbing dulu Allah. Tentu bimbingan Allah saya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ketika aya urang geus di puncak kesuksesan pasti bakal loba iri, dijauhkeun ku Allah nu iri dengki kita. Kieu contohna Mang Dani teh karirna sebagai petani. Mang Dani rajin sholat tahajud dibimbing kan. Mimiti naon dibere sawahna. Da urang mah teu boga sawah, istighfar. Razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bakal masihan rezeki ka hiji jalma nu teu disangka-sangka. Di mana we? Teu boga duit keur meulina. Tong mikiran kitu. Istighfar. Geus boga sawah dibimbing ku salat tahajud. Carana teh kumaha? Cepkeun jagong bonteng. Alah, euy pas mancepkeun bonteng jeung jagong teh petot buahna teh. Kuhama dibimbing ku Allah. Mang Dani beuli tah ieu keur nyemprotna. Ieu keur hama, ieu keur beurit ieu sajabana. Ketika sukses panen, wah puasa dolak, dua dolak, tetangga iri, dijauhkeun ku Allah, disingkirkeun jalmi-jalmi kali itu. Gitu. Atas faedahnya Pak, Bu. Kunyeurkeun maca istighfar sareng urang ngalaksanakeun natapan tahajud. Magi sakitu hayang urang sami-sami tingkatkeun amalian ibadah urang disarangan ku maoskeun istighfar. Maca istighfar teh lain ngukur ayeuna urang ngagaduhan dosa unggul, bahkan urang kalangke dina ibadah oge Pak. Kadang menatapan ya Allah karaos kusimkuring nalika natapan Jumaah. Allahu akbar takbiratul ihram. Karenya keun ku imam ucapkeun assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 rakaat tadi teh sakitu lilana imam teh maca surat ngahuleng si horeng. Tah istighfar. Keluar di masjid istighfar. Kuduna suku katubuh dan kuduna suku kencan dikaluarkeun ka suku katubuh. Sok sampean mana ibu bapak keluar di masjid kencan ari asup katubuh lamun ka WC dibalik asup kenca keluar cari apa nih istighfar. Keluar di masjid sampean kenca kat panggelangan sup kanan sebelah salat senang istighfar astagfirullahaladzim balik deui pakai senal urang lain ieu mah istighfar senal batur astagfirullahaladzim parat mereka imah karek ngeuh agitunya matak dina Tanbihul Muqtarin karangan Syekh Abdul Wahab As-Saloni cenah hirup teh niamun sare jadi orang kaya teh posisi teh keur pulang ya teh saha nu ngeutupanana kanikmatan kahayang cita-cita ngeutupan kasedih kabunga dikeutupan eling-eling ke iraha intabaha nalika urang dikubur pas dikuburkeun ku urang wargi-wargi urang sebarang di kalimat bentak urang di alam kubur intabaha sadar eling astagfirullahaladzim dunia orang ditotolerkeun dunia orang dihare-harekeun
Aku lagi sakit tuh orang sami-sami sebagai macam istighfar. Astaghfirullah